Aduh, kumaha ya lagi ke biji gagal deh bay. Kumaha tuh? Ini itu nya tuh kudu kumaha ya. Kek, mana aya penyekatan di hadap. Gimana? Tadi panang Oh, jalan. nya aduh. Nggak balik deh tuh. Cina, yuk, Cina, kadia lah kadang, kadia kudu kadia. Ya, duh, menikah beratang geus sabaraha poe, tapi hapean urang teh kadia garanya. Kumaha? Duh, Ya, sekarang teh ieu kapi hapean ku Ceu Ici. aduh. Geus rila pisan di dieu, urang kaberatan pisan ieu nya hek ngahaturkeun nya. Nih teh bisa saloba-loba teuing ngadit naon wae. Kapan saya 700 nya. Hmm. Terus anu 300 nama anu basa nu diruksak teh ya geuning. Oh, atuh ya Allah, nuhun pisan, urang geus bisa balanja tuh. Aduh, nuhunnya deh. Aduh, ayo lah. Akang. Penting ayeuna urang arek ngalaksanakeun misi di komplek Cibentang. Cek beja di komplek eta aya anu boga harta loba nu bisa digasak. Ngan aya tangtangan jang urang nyaeta aya keamananana. Pri siapkeun bahan. Penting kumpul, mudah-mudahan misi urang hasil. Aing asal harorean ieu jaga sorangan tengah peuting ieu mah euy. Kudu aya batur sigana. Soalna ayeuna mah lain ngajaga unggul tapi jeung ngaronda. Lamun sorangan mah sarada teu ludeung ieu. Kumaha carana nya? Aing mah baju aya di imah. Nyamper si enceng kitu daekeun nya. Lah hanya rek nyamper si enceng aya batur rek diolok we api-api diburuhan padahal mah ieu malah hitung-hitung ngaronda nyokot baju lah Naon bang ka dieu nya? Ceng urangnya aing tadi aing mah euy da lain ku masalah tetangga jeung lainna tapi aturan mah kudu ditegakkeun ceng jadi kudu dipatuhi wayahna nya ceng nya nya wayahna lah toleransi na tadi gini kuas lain kata tangga baik gini kan ya ayeuna mah lain masalah masker jeung aturan tadi eta malah geus tadi terus ayeuna mah moal maneh kana proyek ieu proyek ieu jaga malam kumaha buruhna masalah buruh mah tenang aya oge pokona mah aya we pokona mah aing bisa teu waras tapi teu ditarima da aing da butuh heueuh rek moal ulah atuh hayu sok atuh ieu urang teh geus mawa nya Pak ieu baju sakumplina seragamna jeung sapatuna jeung alatna pokona mah sok pake misalnya urang di daguan di dieu daguan atuh nya urang di daguan di dieu sok ayo bang ayo siap maju jalan tapi ka ira proyek teh ieu ceng proyek teh ayeuna terakhir teh isuk mah PPKM-na bisa mereka ayeuna aya mau di pos
ayeuna mun ka pos nih Ceng gitu batur sepi kesel ayeuna mah ieu we nya hitung-hitung bari ngaronda urang uang ngobrol we jadi door to door ngalingakeun masyarakat. Siap. Terus ayeuna berarti meureun nunggu sakedeuk deui lah uang rada keliling Ya. nya gitunya. Oke lah. Bos, aman bos. Kontrolnya lo nggak ngerti ke makam lah. Salarian deh. Nah, gitu di makam aya naon? Sieun itu inginnya. Sieun kunaon? Saya juri. Ye, Ceng, ieu nya. Lain sabenerna mah lain urang sieun ku jurig, tapi jurig sieun kumana? Udah aing sieun. Heuh justru, ye. Jurig sieun kumana nempo maneh teh kebeecir. Heeh. Ya emang ulah nanti yang tadi itu lah. Ye. Ayeuna mah kieu. Ulah sebutkeun urang ngaran Abang. Lamun masih sieun keneh ku jurig. Oh, hai jatuh lah kumaha di dinya we. Jurig mah ku aing sekali tebas. Pokona mah. Weuh. Akan jurig mah. Ceng. Ya. Lebarnya euy masih asik ieu ditinggalkeun nepi ka kosong kieu. Bogoh meureun gara-gara kayak si Hamid dan sangkutanana meureun. Sangkutan naon Ceng euy? Ya duka pada si ngadengnya mah cenah si Hamid sok transfer salila 10 tahun. Kayak gitu duitnya tara nepi ka si Isa. Oh gitu. Cikan euy pada sepi kieu kosong gong tempatna. Panggil heula lah di dieu. Nyantai heula lah bari ieu kan terus. Iya imah ini nya da meureun lamaureunnan bakal teu ieu mah dikosongkeun. Ceng lebar imah euy ari teh di eusian mah pasti teu kaurus. Ieu geus imah alus geun ai teu kaurus mah kalah tek baruruk euy. Ya. Teu nyaaheun ngan. Da biasana ngaran imah dikosongkeun mah di Juri, gitu juri gesepen cicing di imah alus. Aing mah teu percaya Ceng, mana makanan juri wae, sok teu kaharti. Aing mah ringkat cik tenang, aya aing yo, aing mah, ku aing pokona mah. Heuh, sing tenang. Mana mah kawas lain lalaki aing mah. da teu aing geus geung ku. Geus ubaran ciduh kana pundukeun. Tah kitu. Heeh, kitu. Sieun ayeuna. Aya ada mending we. Heeh, ciduhan indung suku. Tah usap beungeut. Astagfirullah. Ambulan dira. Bau. Bocik. Mandat jalma ulah sok borana. Kasiksa. Daripada nungguan imah kosong, mun maneh sieun, mah leumpang deui. Ayo, yuk. Ceng, mari mah atuh sieun ku naon aya sieun ku jurig. Jelema jeung jurig sampurna keneh jelema daripada jurig. Terus ai pangan dipake sieunna naon? Itu makhluk halus, urang mah makhluk ayat. Ceng mana sok sieun ngabongohan gitu. Pan urang mah hayang rana ge jalma iman atuh Ceng. Aya nu iman mah sing percaya, sing yakin gitu jurig dan amalan. Ciptaan Allah. Ceng ka mana ieu kieu euy? Aing sok teu kahati jol-jol kabur. Sugan mah sieun-sieun ting ku juri sok teu kahati aing mah duh.
sabab tugas ieu berat urang berdoa heula. Amin. 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 Pri bahan geus siap. Lamun cek urang siap kudu siap. Ceng. Mana aing aja itu ditinggalkeun aing sorangan geus di dieu. Ayo mana Aing tunggu jeung sieun aing teh. angger nu dibaca teh maneh mah tunggu jeung sieun. Tadi sieun na tunggu. Aduh, aing kumaha. Aku geus nepi ka ditu. Nepi aing mah tuh nepi ka ditu capek aing mah katuntung lembur. Maka maneh mah teh sari andal dan aing ah. Sieun bang, jadi aing balik we aing. Aduh, aing mah geus anu mah aing katlung saya ngipis euy. Aing hayang ngisaan euy. Bang aing teh salah. Aing kuat diraditis. Heula aing reureuh heula, Ceng. Saya bareng tong ka mana-mana ya, heuh. Si bang aing balik. Keamananana geus sare. Siapkeun kalanana. Siap. Japri. Siap. Anjir. Dikorek naung pusing Ceng ka mana teh? Si Ceng teh alah aing bener-bener si Ceng. Ku aing mah libere engke masalah jadi sakitu ieu terakhir geus finishing. Keputusan terakhir ya. Paksa aing ieu mah kudu patroli sorangan. Ugah-ugah ge jeung bisa keluar. Gitu kan asa orang aja aing kudu doa sorangan ngontrol tengah puting mah. Nah itu naon tawat ketempuan urang gua ya udah nah on itu aing tapi tunduk asa ieu mah bahaya aing ieu mah kudu balik juga mah aing mending balik we ieu mah daripada sorangan daripada aing kudu eta ngaronda sorangan aing balik. Allahu Akbar. Aya naon ieu siga aya nu ramesan itu Hah? Asa itu nu keur leumpang. Yan. Aturan Bapak Yan. Siga nu mencurigakan Yuk. Nah ayana asal rame urang keur dicai nepi ka rusuk kieu tingali Uang ngalikan si Bang heula. Si Bang ka mana? Yan, baturan Bapak uang tadi itu uang kontrol tadi. Nah naon gitu Pak? Duka ting. Si Bang ka mana deh? Uang tadi yuk. Si Bang sepatuna di dinya. Berarti di dia jelema mana? Nah ka mananya? Bang kanyan kentu ya nah.
mah itu target kurang kasak nu aya. Bre, nopo jelema teh tadi siga rame di dia. Karuh dia urang ke dicai ge rarusuh ka dieu. Bukan teh aya naon ni rame gitu. Sama urang sama cikana mah. Bu tadi urang tadi itu nopo jelema ka dieu ye. Bieu ieu mah. Urang eta mah beureunan. Ka mana tuh nya? Ari si obas mana itu? Hampir kepanggilan warga, Bos. Heeh nya, urang geus we angka itu jalan. Si Didin kumaha? Lah, beun bae tinggalkeun.